Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Mangsa panon poe geus ngaliwatan embun-embunan, Jang Didin jeung indung bapana aramitan sejarek marulang kalemburna. Arembungeun mangsa diajak rek meting heula ku Kang Husna teh. Pajar teh karunya domba cenah eueuh nu maraban. Taya nu bisa ngahalangan. Sararea oge ari alasana sarupa kitu mah. Atuh ieu candaknya Jang Didin. Kue kenging ngadamel si Ada. Ngahaja cenah palai karaosan ku Jang Didin. Cek indung nanyi Ada ngasongkeun wadah anu geus dibungkus ku keresek hideung. Tayohna mah geus disayagikeun ti sanggalna mula. Asik, meuni romantis euy si Didin. Celengkeungna Jang Aris ngaheureuyan bari jeung dibarengan ku keprok sagala kituna teh. Kang Husna, Lurah Asep, kolotna Nyi Adah jeung anu sejena bati pating serengeh we nempo kitu teh. Nyi Adah nama nepi ka tungkul eraeun sigana mah. Ari Jang Didin mah timbang suranga serengeh sarta nembongkeun paroman anu marahmai pinuh kabunga. Solongkrong bapana Jang Didin ngamimitian mapai sasalaman dituturkeun ku pamajikan jeung ku Jang Didin. Duh, nuhun pisannya Kasep. Teuing kudu kumaha cara malesna kahadian hidup teh Jang Aris. Ceuk bapana Jang Didin mangsa sasalaman jeung Jang Aris. Anu tangtuna oge bari ditompokeun kana ceuli ngomong kituna teh. Jang Aris teu nembalan tibang unggeuk bari nepakan tonggong leungeun bapana Jang Didin. Anu harita masih keneh dina ranggemanana. Tai anu merhatikeun seorang oge. Samarukna mah ngan saukur harewos anu mangrupa basa-basi we meureunna. Sarengsena sasalaman kula warga Jang Didin dijajak ku sarerea nepi ka buruan. Sanggeus aramitan deui pikeun anu kadua kalina mah beral Jang Didin katut indung bapana pating garedik ninggalkeun imah calon mitoha jeung calon besana. Geus kitu mah kula warga Lurah Asep jeung kula wargana Jang Aris oge nurutan aramitan mula. Gancangna carita teka catur kumaha lila di jalanna. Sanggeus nyorang lampahan anu teu kungsi meakeun waktu sajam. Jang Didin jeung indung bapana geus narpi deui ka lembur Cilanjung. Unggal warga anu pasangrok ngalungkeun pananya anu meh sarua. Pajar teh geus ti mana matak meuni gararinding kitu. Bapana Jang Didin anu mindeng ngajawab deh, "Sayana be." Yen geus nanyaan bebene anakna ti Jatilindu. Loba anu milu mangbungahkeun warga oge mangsa ngadenge Jang Didin anu tereh kawin teh ka asup Ceuti anu harita kaparengan panggih di tengah jalan. Nya syukur atuh ari rek kawin mah Jang Didin. Didoakeun pisan ku bibinya sing manjang tu aya dina kalancaran dina sagarupana Jang Didin. Doa bi Uti pinuh kaikhlasan. Duh, hatur nuhun jeuk. Oh nya Jang Didin, mun teu salama hidup teh boga babaturan urang Jatilindunya. Si Aris sanes bi. Tah eta Jang Aris. Nyi Eno kresepen cenah ka Jang Aris teh Jang Didin. Puguh oge rek barang kawinna jeung si Didin Jang Aris mah. Bi, celangkeungna Bapak Jang Didin. Baru rek barangnya kawin. Haduh, karunya teuing atuh Nyi Eno ari Jang Aris rek kawin mah nya. Lain jodona we meureun bi. Nya ari kitu teh amanya. Kasaha cenah kawinna Jang Aris teh? Rada apa ada eueuh oge ari ka urang Jatilindu mah. Kaneng Yasmin putrana Lurah Asep. Oh, Kaneng Yasmin. Nya pantes we atuh da. Jang Aris na Kasep matak menangkeun budak lurah oge. Kasep Jang Didina bari ning Yasmina geulis luru pucuk pokona mah.
Ari Didin kasep teh ce celengkeungna Jang Didin dibarengan ku gulak-gilak sagala. Meusan lah Didin mah kasepna, cek Bi Uti nyerengeh bari ngacungkeun jempolna. Jang Didin jeung anu jadi kolotna nepi ka ngeh kai saleuri. Cek Uti oge nya kitu deui. Sanggeus amitan Cek Uti atawa Bi Uti anu cenah mah geus ti warung gura-giru ngaleos. Jang Didin jeung nu jadi indung bapana oge kebat bae neruskeun deui lalampahanana. Leumpangna Bi Uti rada gagancangan. Tetela anu dijugjug teh imahna Juragan Ramdi. Saasupna ka imah, Bi Uti teu langsung ngoloyor ka rohangan dapur, malah lu ngalengoh heula ka kamarna Neng Tina. Nah ka mana atuh Neng Tina teh nya? Wayah kieu can bol-bol wae. Gerendengna Bi Uti bari muterkeun paneuteup ka rohangan eta kamar. Sanggeus panto kamar ditutupkeun deui mah kebat bae Bi Uti ngoloyor ka rohangan dapur ngadon popolah nyayagikeun dahareun pikeun Neng Tina. Liwat wanci asar Neng Tina tacan keneh mulan. Bi Uti siga anu tegenah cicing teu sirikna pulang anting nempuan jalan kalayan paroman anu pinuh ku kamelang. Kaburu tiris manten ieu teh. Ih, kaburu tiris deh, kaburu tariis manten atuh ieu popolah teh. Cek Bi Uti ngomong sorangan, mangsa nempo olahan anu geus lila ngajaragrag dina luhur dipan. Koloyor, Bi Uti ngoloyor, gek diuk dina kursi anu aya di patengahan, ngadon ngajentul salila-lila. Reket, keur kitu kadenge, pantong ngareket, aya anu nyurungkeun ti luar. Bi Uti curinghak, gancang cengkat, sarta nu saterusna mah gura-giru muruk kana datangna sora. Ih, tos di mana ari ene? Meuni teu wartos heula bari angkat-angkatan teh. Bibi mah meuni melang nih. Cek Bi Uti rada nyureng kanu anyar datang, anu tetela geuning Neng Tina. Tos nepangan bapa Bi, tembal Neng Tina tiis. Nepangan juragan. Aya di mana juragan teh nih? Bi Uti panasara di mana nih? Cek Bi Uti nepi ka pohara curinghakna. Teu langsung nembalan, Neng Tina malah gura-giru ngoloyor ka patengahan. Gek diuk dina kursi. Siga nu cara pepisan ka tamponna teh. Bi Uti gura-giru mang nyokotkeun cai. Saong diasongkeun kanu jadi dudunganana. Leguk-leguk cai sesangkir teh diinum nepi ka beakna. Tambi deui moal Neng. Cekap Bi. Gek Bi Uti diuk nyang hareup ka Neng Tina. Juragan Rambit teh aya di mana anu salaresna nih? Kumaha kaayana ayeuna sehat? Sehat. Tapi tebih Bi di Margawani. Ambuing ulu. Geuning di Margawani. Ari Neng uning ati saha? Eta pangna Neng ngajug-jug ka Margawani. Terang pisaha aya Juragan Rambit di Margawani Neng. Nya aya nu ngawartosan we Bi. Nah, juragan nama tengiring muli atuh. Betaheun di ditu Bi, tapi omatnya tong ngawartos ka sasaha yen pun bapak aya di Margawani. Mangga Neng, mangga. Nyawios. Anu penting mah juragan sehat we. Ari kitu kela Bi, tina mah ieu teh lapar Bi. Tos masak teh acan Bi. Neng Tina gancang motong omongan Bi Uti. Oh, tos arasak tadi mulai lagi one. Cing, antosannya ku bibi pangnyandakeun heula. Neng Tina timbang unggul. Geus kitu mah gura-giru bae, Bi Uti ngoloyor ka rohangan dapur. Kalayan teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui. Dua leungeunna meuni ranggem ku babawaan. Teu aya cenah Neng lauk emas mah. Mung aya daging hayam we bungkul ieu teh Neng. Cek Bi Uti sanggeusna nu dadahareun dina meja. Neng Tina timbang nembalan ku unggul. Sarta nu saterusna mah gura-giru bae nyokot goreng daging hayam. Celebok eta goreng daging hayam teh didahar nepi ka cacaleuhakan. Ari sanguna mah teu ditewel-tewel acan. Sanguan atuh Neng ari lapar mah. Moal ah Bi,
daging nawe bungkul. Temal Neng Tina semu ngosong. Biuti tuani nembal, manena timbang nempok. Sakeureut, 2 keureut, Neng Tina sakotea pisan ngahuapkeun goreng daging hayam unggal keureutanna teh. Tapi biasa we ngadaharna mah siga nu ngarti, pedah keur disanghareupan ku Biuti. Aya aomo teu ka dieu Bi? Neng Tina muka deui wangkongan. Aya, tadi teh nitipkeun artos di Pak Ulis, ditaroskeun artos naon-naon nama, jang omona oge teh udingaeun eta teh Neng. Tuh artos nama disimpen dina sorok anu itu tuh Neng tuh. Temal Biuti ditungtungan ku tutunjuk kana sorog lomari. Oh, keun we atuh wios. Ari milari padamel teh ya, terus kenging teh acannya eta aomo teh Bi. Aya, terus kenging. Nya eta jang Ugun sareng Ramana Jang Didin cenah. Ngan teu langsung damel ari Ramana Jang Didin mah. Enjing saurna teh ngawitanana mah. Da tadi mah ka Jatilindu heula nganter Jang Didin tos narosan ka bemenena saurna teh ne. Oh, Adidin teh bade nikah Bi. Muhun cenah. 2 mingguan deui saurna mah. Bade disarangkeun sareng Jang Aris saurna mah dintenan nikahna teh. Dinten nikahna oge. Hah? Aris bade nikah? Neng Tina nepi ka pohara ngarenjagna, maksa ngadenge caritan Biuti anu samodel kitu teh. Muhun tadi ceuk Jang Didin jeung indung bapana. Nikahna teh cenah ka putrana Lurah Asep. Rei. Beungeut Neng Tina ka tembong dumadakan robah jadi eceuy beureum, malah mah nepi ka kekaraot sagala. Kunaon Neng? Biuti kurang kerung pinuh ku rasa kapanasaran. Ah, henteu Bi. Jung, kojengkang, kalayan semu jejebris. Geus kitu mah Neng Tina gura-giru ngoloyor nuju ka kamarna. Har itu. Ya kunaon Neng Tina teh nya? Gerendeng Nabi Uti dibarengan ku kurang kerung. Can nyahueun sigana mah. Yen Neng Tina teh neudeun rasa ka Jang Aris. Sedengkeun ari Neng Tina saasupna ka jero kamar teh. Gancang bae nulakan panto. Gek diuk dina tungtung risbang. Moal diantep sia ku aing mah. Pokona maneh kudu kapemilik ku aing si Aris. Gerendeng Neng Tina kalayan sorot mata anu silalatuan. Neng Tina, bibi bade wangsulnya dirompok teu acan popola ieu teh Neng. Calangkeung Nabi Uti ti luareun kamar. Nya Bi. Tembal Neng Tina singkat. Telila antarana kadenge gebligna sora suku Biuti anu ngajauhan. Disusul ku ngareketna sora panto anu dibukakeun sarta laju ditutupkeun deui. Aing kudu sagancangna ieu mah. Ngayakeun tindakan. Kitu gerendengan Neng Tina deui dibarengan ku kekaraot sagala. Para wargi sadayana. Waktu teu karasa nyerelekna. Harita wanci geus asup deui kana mangsa peuting. Teu karasa nyarelekna waktu teh. Komo pikeun jalma anu kayan hatena keur kebek ku kabungah si Jang Aris jeung keluargana mah. Dina wanci sareureuk kolot. Harita teh Jang Aris mah masih kene uplek ngobrol jeung indung bapana. Wangkongan teu jauh tina nyawalakeun ngeunaan ancer-ancer acara hajatan kawinan. Sok padahal waktu anu kurang leuwih 2 mingguan deui kapoean kawinan teh masih bisa disebutkeun lila keneh. Nya nyilam jeung Kang Husna pangpang nama anu katembongna siga anu geus teu sabar. Ari Jang Aris nama sahayuna be diajak ngawangkong teh malah mah loba ngaregepkeun batang ngomong nama. Wajar ketang ari kitu teh mah da Kang Husna jeung nyilam mah kakakarak rek ngalaman kakarak rek ayeuna ngalaman bebesanan teh. Rek ngayakeun acara seserahan moal Riz. Cek nyilam neuteub ka anakna. Lah surting acara atuh mah sawajarna we dalib jeung batur teu kedah sagala diaya-aya. Atuh perkawis seserahan mah engke we sakantenan dina dinten nikahna mah.
Lain gitu Aris, dak mate hayang ngabagjakeun maneh. Cek nyilam rada nyurang. Ma kanggo Aris mah tos langkung ti bagja gaduh sepuh anu sapertos emak kali bapa oge. Kanya emak kali bapa ka Aris estuning taya bebandinganana di dunia teh mah moal tiasa kabayar ku naon oge. Aris mah hoyong sawajarna we acara nikahan teh mah nu penting mah sah secara agama sareng nagara. Atuh perkawis ramean sapertos nanggap wayang atana pijaipongan oge. Salaresna ari Aris mah teu hoyong kikituan. Sapuk sotenan etang-etang ngahibur warga we eta mah. Datara unggal dinten hiburan. Ari kangge Aris mah acara pangaosan oge cekap mah pa. Nya kumaha di dinya we atuh eta mah. Nyilam setengah nyungkun. Keheul nu geulis teh ieu nyai. Angguran mah syukuran pamandagan nu jadi anak kitu teh. Si Aris mah alus teh olo-olo jelemana. Mata kitu oge ciciren pikiranana geus koloteun eta teh nyai. Tempas Kang Husna rada ngagonjak. Atuh da. Nyilam nepi ka monyong, tapi kituna teh dibarengan ku imut sagala. Nya akang oge ngarti nyai. Keun we kumaha hayang budak. Anu penting mah aya wayang golek, sok ngeunah seuri palebah nanggap si cepotna eta teh. Kana wayang golek wae da akang mah. Is, tong kitu. Apaanan wayang golek teh warisan budaya leluhur urang. Teu bisa ngadalangna atuh mikaresep-mikaresepna kana budaya sorangan teh. Loba pieunteugeun jeung picontoeun tina wayang golek oge. Da tujuan utama diayakeun wayang teh ari asalna mah pikeun nyebarkeun ajaran agama eta teh. Nya babari asupna ajaran agama teh ari babari asup ajaran agama teh ari diselapkeun kana widang hiburan mah kapanan para wali oge bareto. Muhun juragan muhun abdi oge terang. Cek nyilam ti monyong-monyong we dibarengan kudulak delek kudulak dilak kasalakina. Jang Aris jeung Kang Husna nepos sikep nyilam anu samodel kitu teh malah silireret bari pating serenge. Geus tundu Mamaris rek saret ieu nya. Cek nyilam deui. Muhun mangga mah. Jung nyilam cengkat. Moal ngajakan akang gitu nyai. Kang Husna neuteub pamajikanana. Sarang wayang golek we akang mah jung kekepan si cepot dewala. Cek nyilam bari jubah jepi, tapi kitu nate dibarengan ku seuri. Timbang nyerengeh deui bae Kang Husna jeung Jang Aris mah nepos sikap nyilam anu samodel kitu teh. Riz, tara katempo maca kitab anu eta teh geuning ayeuna mah Riz. Sok maca keneh tara Riz? Tanya Kang Husna mangsa nyilam geus asup ka kamarna. Tos rengse ayeuna mah pa. Oh, tos rengse paingan atuh. Ari ayeuna kitabna ditenda di mana Riz? Disimpan ku mama guru bilih ical saurna teh pa. Oh, nyakeun bae atuh ari kitu mah. Bapak oge rek sare ieu teh nya geus tunduh ieu teh. Watir indung maneh bisi katirisan. Jang Aris timbang nembalan ku unggul. Sanggeus bapana asup ka kamarna mah. Jang Aris oge nurutan asup ka kamarna. Geus asup ka kamarna goledag. Jang Aris ngagoledag luhureun dipa. Teu nyangka geuning urang teh ngajodoh. Gerendegna Jang Aris kituna teh ditungtungan ku Suraseri sorangan. Mangsa ngabayangkeun keuretan beungeut Neng Yasmin anu ucang angge dina kongkolak panonna. Lumayan lila Jang Aris ngumbar sawangan bari lalangkara-karana teh nepi ka antukna mah reup. Jang Aris nepi ka kasareanan jeleg. Sanggeus rada lila antarana harita anu datang kana impian Jang Aris. Dina jero impianana rada kurang karung Jang Aris oge. Dan anu nembonganana teh tetela jirimna sorangan. Neng Yasmin keur kaancam kasalamatanana Riz. Cek jirim Jang Aris anu datang dina impian. Kaancam kasalamatanana ku saha ieu teh? Teu kungsi nembalan. Les eta jirim anu dedegana akur jeung Jang Aris ngaleungit tina impian Jang Aris. Korejat
Jang Aris anu karek pereum langsung ngarejat hudang deui kalayan paroman siga nu reuas. Waduh, ngimpi kitu aing teh. Lain. Ieu mah lain ngimpi biasa. Gerendangna Jang Aris semu hulang-hulang siga anu keur mikiran eusi impian anu cikene karandapan. Kuniang. Antuk nama Jang Aris maksakeun cengkat. Kojengkang. Laju Jang Aris ngojengkang ngadeukeutan kana lomari. Sanggeus kurah kore heula sakedeung, Jang Aris gura giru, salin pakaian, make setelan pangsi kelir hideung. Gap kana tergos kelir beureum, lep. Eta tergos dibebaskeun kana karet calana palebah cangkengna. Geus kitu mah, kalayan siga nu ati-ati pisan, Jang Aris mukakeun jendela kamar lalaunan pisan. Kalacap, jeleng. Jang Aris kaluar ti kamarna. Jendela kamar teu poho ditutupkeun deui. Curelat jeleng. Geus kitu mah gura giru bae Jang Aris ngacorelat ninggalkeun imahna kalayan dina gerakan anu gesit pisan. Tapi dina kayaan uluh waktosna kabujeng seueur. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.